Hiji mangsa sabadang udag-udag uncal di leuweung. Arjuna, Nakula jeung Sadewa bawaningku halabhab ngarinung di situ. Geus ngarinung patinggo lepak maraot. Sing horeng cai talaga teh ngandung racun. Yudhistira pohara susaheun neunana. Manehna tuluy sesambat ka dewa, hayang maot bebarengan. Cek dewa, lamun bisa ngajawab tilu pertanyaan, Yudhistira baris kaidinan menta dihiupkeun deui salah sahiji di antara tilu dulurna nu tiluan. Pertanyaan tea tiluanna ge kajawab ku Yudhistira. Manehna kaidinan menta dihiupkeun deui saurang di antara tilu dulurna maraot. Yudhistira bingungan. Lila manehna nimbang-nimbang saha kira-kira di antara tilu dulurna nu maraot nu kudu dihirupkeun deui. Da puguh kabehanana oge adi-adina anu dipikaasi. Kahayang mah kabeh ge dihirupkeun deui. Tapi dewangan mere kesempatan hiji bae di antara Arjuna, Nakula jeung Sadewa. Sanggeus lila nimbang-nimbang, Yudhistira akhirna menta Nakula nu dihirupkeun deui teh. Dewa pohara heraneunana. Naha beuteung Arjuna anu ku Yudhistira. Pang dipikasihna jeung anu disiapkeun pikeun neruskeun ka Prabon. Arjuna teh apan Pangeran Adipati. Walon Yudhistira, lamun Arjuna hirup deui, atuh para putra Ibu Kunti harirup kabeh. Ari putra Ibu Madri paraeh kabeh. Eta henteu adil. Lamun Ibu Madri terangeun kana eta kateuadilan, tada teuing kanyeunyeureunana. Tapi lamun Nakula anu hirup deui, jadi Ibu Kunti jeung Ibu Madri pada kapapatenan, teh henteu kacing ngalindih keadilan. Dewa pohara panujueunana. Kana katimbang Yudhistira anu sakitu adilna, pikeun ganjaranana dulurna anu tiluana kabehna dihirupkeun deui.